Awas sedang diwarah paing tuman. Saya sedang masih siapa yang rasakan tuman. Kan asal mending gede juga nurus lo. Iya, ada kawan si Sardang tuman. Tuh saulah gitu. Apaanan kaces mah nya kitu. Heeh, isal atuh pedah salah naon si Dadang teh. Ah, cicing awe mah tong pipiluan dia mah urusan lalaki. Eling atuh maneh teh sal ulah main nafsu teu puguh. Dia geling da teu gering aling tong halangan. Asia, mending urang bejakeun ayo ka Maida. Heeh, sugan ku Maida mah bakalan ngagugus si Sal teh. Ayo. Itu mah si Isa. Sisa kunaon? Sisa jeung si Dadang naonnya? Masalah eta naon sing pugu atuh ngajelaskeun eta. Kumaha tuh nenggelan si Dadang. Innalillahi. Nah kumaha eta mimitina? Pira ku jujug rek nenggelan we. Duh ka atuh mah. Pokona mah hayu urang pisahkeun hayu. Beri tayang si Gilang sekalian. Aya nu mantuan misahkeun. Kayaknya aing kasih Dadang yang berapang gitu. Iya, tutup padamu. Di sini ada antong batu. Tita. Iya, saya seberapa kokok teh benang ku aing sia. Tapi salah naon dah, tu salah naon. Kasih tong api-api teh nyaho sia ngomong naon kasih boy sia maneh. Mau naon dah. Pileg teh tengah aku deui. Wata dos sia. Lupa. Tu omong naon. Ah, ganeng sia ku aing dilulu. Oh, sia ada tumpak ka mana mal burung beunang. Dosa ti aing sia. Parupa teh amang keluk teh nya penasaran nih tapi omong aja kolot. Buru lempang na buru. Ajang mah hilang. Bo eueuh di sekilang na oge nya. Duh, nah parupa teh. Teu ka mana. Tuh, si Gilang kebeneran aya. Wah, hayu bantuan emak, mang misakeun si Faisal jeung si Dadang gelut di sawah cenah. Garelut merebutkeun naon ari emak. Teuing eta pokona mah gelut da mah kita apal mimitina. Hayu buru. Aduh, ieu mah maknya si Faisal jeung si Dadang parasea. Aya barudak teh. Siga ucing jeung beuri teh garelut. Sosok hayu buru lang. Hayu. Buru dar gelutna. Sia teh maneh dihareupan maneh ku aing dibeberi. Oh, bodoh. Pertunjukan yang sangat seru ya mah. Ke bioskop membayar emang gratis, cuman yang lipe deh. Yo.
terus. Aduh. Hebat tidak suka panggil. Tal, ite ala capek tal. Naon siya mana ka si Boy? Teu omong naon-naon tah. Yang dilulu siya ku aing. Itu mah, ayo mah. Ya Allah ya Robi. Kadon gulingan ciga muling tama eta budak ya Allah. Astagfirullahaladzim. Faisal, Elisha teh bisa. Alah, sok apa bisa? Bagas ya unyu. Bagas ya. Aduh, patutan. Bagas ya. Bagas. Langsung. Bagas ya teh. Bagas ya teh. Arbuk cenah naon? Muling tama we kadon gulingan di sawah. Teh bilang mau gawe pisan. Bebengetan siapa bawa teh? Sembilan kosong. Tadi siya. Ya, Namanya pada bebengetan. Kalakuan si Faisal di si Dadang terus bolon we sia teh. Istighbar sia teh Faisal, kunaon kal kageruting babaturan? Ah cicing mah malah awewe ya mah urusan kurang jeung si Dadang. Pamalis ya, kakolot teh kitu patut kunyuk. Ari mana teh marebutkeun naon? Marebutkeun bikang. Sok bikang mana wae nu diparebutkeun teh? Si Epa, si Adel, si Nadine atau Ibu Bunga? Mah lain masalah marbutkan awe, masalah harga diri. Sok atuh naon masalahna jelaskeun. Eta cik si Boy si Dadang ngomong cenah pajar teh aing goreng patut, goreng adat cenah. Da emang pugu mana mah tinggal bebengetan si Galasun. Naon nih sia teh gila nih kalau ngahina anak emak di mana teh gawe. Kita misahkeun aing sosok pisahkeun. Mangga sia, dari yuk kunyuk sok. Kalakuan teh leuwih-leuwih ti Kurawa we. Itu boy. Kita ina apita. Ke. Cek maneh sal kita si Boy. Cek maneh dang kita si Boy. Ieu mah aya teu beres sigana mah ieu. Tik sok. Tuh, diam euy. Strategi urang geus mulai lacak. Itu si Kindra tinggal itu. Mana? Kindra. Benang sok ka panggil. Tadi he. Ayo sia. Ayo ke panggil ada mah. Sia kitu patut kalakuan teh. Ma, iya mah tah, Ma. Ayo sia. Ma, iya mah tah, Ma. Nah, Indra, kudu kapok-kapok heula masalah cai mana teh ayeuna jadi dorna. Kumaha mana teh kalakuan teh boy. Terus kitu, rek nepi ka Ira. Dia nama tuh mah kayak hiburan we di lemur. Anu pas teh. Nah, agalas. Astagfirullahaladzim. Nah, maneh mah boy pas ya batur tadi anggap hiburan we. Aduh, kakarunya. Nggak saya anak sok baru dak tas ieu jadikeun hiburan dibalangkeun kumaha. Bagas ya. Tadi tuh kebalik kalau kuat besok adu-adu. Asarnya dorna. Teu jaga-jaga teuing gitunya di dunia ge geus ribu jelema nu ngahasut mah tuh contohna si Boy. Mata geus puguh pandina katerangan ge Boy maneh teh diharamkeun sawarga ke jelema nu sok ngahasut. Mata ge ti ayeuna mah ulah sok ngalobakeun catur anu mata teh diomongkeun batur. Ulah sok loba ngalobakeun carita sakirana bakal pipasehan papada jalma. Geus ayeuna mah mending hirup rukun sauyunan sakan urang loba batur. Kitu we tah papagah ti kolot mah nya. Wassalam. Waya.